Sampurasun, salam damai sejahtera, shalom. Bapak Ibu sadaya anu dipikaasi ku Gusti tepang deui dina wejangan asih. Dina dangat ayeuna urang sadaya bade ngaguar perkawis kawasa doa. Doa mangrupikeun komunikasi urang, hubungan urang sareng Gusti. Sok sanaos doa teh gampil, tapi henteu sadaya putra-putra Gusti leukeun dina hal doa. Dina dangat ayeuna urang bade diajar sasarengan. Satacana urang buka Alkitab urang dina Injil Matius pasal anu ka-7 ayat anu ka-7 dugikeun ka ayat anu ka-12 anu kieu unggelna. Kudu menta tangtu nampa, kudu neangan tangtu bakal manggih, kudu ngetrokan tangtu dibuka pantona. Sabab nu menta tangtu dibere, nu neangan tangtu manggih, nu ngetrok panto tangtu dipangmukakeun. Di antara bapa-bapa di dieu aya anu kalah kamere batu lamun anakna menta roti, atawa lamun anakna menta lauk kalah ka dibere oray. Sakumaha jahatna maraneh ka anak mah tangtu merlukeun mere anu mangpaat. Komo deui rama maraneh nu di sawarga moal teu maparin nu mangpaat kanu nyuhunkeun ka mantena. Jieun kahadean ka batur sakumaha maraneh oge hayang meunang kahadean ti batur. Kitu maksudna hukum Musa jeung piwuruh nabi-nabi teh. Bapak Ibu sadaya anu dipikaasih ku Gusti, pikeun mintonkeun kawasa doa aya 3 hal anu kedah dipidamel ku urang. Kahiji, urang kudu menta. Mentana ka sumber anu leres, nyaeta Gusti Yesus ku anjeun. Nalika urang menta ka Gusti Yesus, tangtu urang bakal nampa. Ulah menta ka dukun, ulah menta ka jalmi pinter, ulah menta ka saluareun ti Gusti Yesus. Lamun urang menta ka Gusti Yesus, naon anu dipenta eta anu baris katampa ku urang, kumargi sumberna tepat. Nu kadua, urang kudu neangan. Neangan saha? Tangtos neangan Gusti ku anjeun. Henteu sakedik jalmi nalika dipayunkeun sareng masalah-masalah lumpatna teh sanes ka Gusti, tapi neangan jalmi pinter. Neangan jalmi anu kasohor, neangan jalmi anu ageng pangaweruhna. Padahal anu dipiharep ku Gusti, anu diutamikeun ku Gusti teh urang kedah milari Gusti, dongkap ka Gusti, nyanggakeun sadaya beungberat urang ka Gusti. Pangandika Gusti nyebatkeun nalika urang neangan Gusti, Gusti baris nemonan. Urang baris manggih Gusti salaku sumber anu maparin kakiatan, anu maparinan berkah, anu maparinan pangharepan jeung sajabina deui. Anu katilu urang kudu ngetrokan. Ngetrokan saha? Sanes ngetrokan hatena wargi urang, sanes ngetrokan pantona tatanggi urang, tapi urang kedah ngetrokan panto sawarga salaku sumber di mana Gusti hadir linggih. Bapak Ibu sadaya anu dipikasi ku Gusti, nalika urang ngetrok panto sawarga, didinya Gusti mukakeun panto sawarga. Naon anu disuhunkeun ku urang ka Gusti Yesus, ku Gusti dipaparinkeun ka urang sadaya. Ieu mangrupikeun janji Gusti, Bapak Ibu. Nalika urang nuju dipayunkeun sareng masalah, urang dipayunkeun sareng pergumulan kahirupan, urang dipayunkeun sareng hal-hal kabeberat, Gusti Yesus nyebatkeun urang kudu menta, urang kudu neangan, urang kudu ngetrokan Gusti ku anjeun. Bapak Ibu sadaya anu dipikasi ku Gusti, janji Gusti nalika urang menta ku Gusti dibere. Janji Gusti nalika urang neangan, Gusti baris manggihan urang. Nalika urang nuju ngetrokan panto, pantona dibukakeun. Bapak Ibu, nalika Gusti mukakeun lawang,
teu aya kawasa sanes anu tiasa nutupkeun lawang deui. Nalika Gusti nutupkeun lawang, teu aya kawasa sanes anu tiasa mukakeun lawang eta. Kumargi mung Gusti ku anjeun anu tiasa salaku Allah anu maha kawasa. Bapak Ibu sadaya, Gusti Yesus maparinan contoh. Lamun Bapak urang bage mika asih ka putra-putrana, komo Allah rama urang di sawarga, langkung mika asih deui ka urang. Bapak Ibu sadaya anu dipikasi ku Gusti, burung pipit ku Gusti dipihara. Kembang ku Gusti dipirosea, komo urang. Urang teh putra Gusti anu diajenan ku Gusti anu kalintang ageng pangajena, malehan mah Gusti kersa pupus kanggo nebus urang sadaya. Kunaon kumargi urang teh ageng pangajena di paeunana Gusti. Ku Gusti dipelihara. Ku sabab eta nalika urang dipainkeun sareng masalah-masalah, ulah lumpat kanu sanes. Ulah lumpat ti saluareun Gusti Yesus. Tapi urang kedah dongkap ka Gusti Yesus. Karena Tuhanlah sumber kekuatan urang. Bapak Ibu anu dipikasi ku Gusti, janji Gusti ieu ngemutkeun ka urang yen urang ulah tebih ti Gusti. Nalika urang dipainkeun sareng masalah-masalah, Gusti Yesus ngemutkeun dongkap ka Gusti. Pangandika Gusti ngemutkeun ka urang nalika urang nuju ngadoa aya kawasana. Ageng kawasa doa teh. Mung hanjakal henteu sakedik jalmi anu mirosea kana doa. Kusabab beta hayu urang sing seueur-seueur ngadoa ka Gusti. Nuhunkeun pitulung, nuhunkeun panuyun ti Gusti ku anjeun dina nyorang kahirupan sadidinten. Gusti Yesus ngaberkahan, hayu urang sare bade ngadoa. Gusti Allah Rama anu jumeneng di kerjaan sawarga, abdi sada muji syukur yen setiap doa-doa abdi ku Gusti parantos kadangu. Malihan sateuacan abdi nyebatkeun amin, Gusti parantos ngawaler. Nalika abdi milari Gusti, Gusti nepangan abdi. Nalika abdi ngetrok panto, panto dibukakeun. Atur nuhun Gusti Yesus, atur nuhun. Abdi muji syukur ngagaduhan Allah anu kalintang mika asihna ka abdi bisadaya. Abdi nyanggakeun panada abdi mung kadampa panang Gusti mung dilebet nami Gusti Yesus Kristus. Amin.